Bisa nyokot. Kumaha teh ayeuna urusan dagang sak ralus deui teh. Sugan teh dagang bangunan mah rada epi batieunana meureun kiwari mah euy. Aduh, da urang mah dagang sayuran mah kot eueuh, sugan kot ketiiseun aya teh. Makanya 2000-an, 1000-an, ampun kot tiisna. Sugan alus teh bangunan mah. Jawab atau ngomong aing teh nya kunaon teh maksud teh. Biasa tuh ruah. Biasana naon teh ngitung ge batieun. Ngomong deh batieun mungkin batieun ke dia. Naon maksud ieu teh? Mirip teh. Mirip tuh ya Allah. Ari supaya aing ngitung bati peka nyeun kieu kot ku usil-usil teuing nya kunaon teh neula banget aing mah kumaha gambar nu kieu. Itu tadi atuh loba ngomong nya teh. Ya Allah ditanya. Terus kita mau payung kata dengan Yuhan. Apa hujan lokal itu tadi mecelot tadi ngomong teh. Mentak tinggal Yuhan make mantel. Akanya susut peureun aya nya kunaon? Kenapa gitu mentak buheos teh. Nah, da geus make parfum tadi oge teh sing Tingalinya saruanya. Kitu. Sarua keur ada sing sarua teuing kada. Ya mah bisa nyogot, terus eta pengen bisa nyogot. Kita lila si ate non datang teh kot ka kesat Yalah, kena ditungguan teuing, paling ge ulin, kayak balik sorangan lah. Udah riweuh teuing karena cicing kayaknya ome tak HP ming oge, lalajo kiwari mah. Dracin naon kayaknya. Riweuh. Kunaon? Ya, ngomong tuh biasa tong di kieu. Ari bawa anti orok kieu, piraku teuing udah beda-beda nih. Mah takdir bawaan. Lain ya karunya si teteh. Nya naon karunya? Hori kok tapi ka beheung-beheungna. Asa kembali, paling ngeunah-ngeunah betahkeun deui. Caplok mah ka isuk-isuk kita nyelap gancet sugan. Lain Batur mah hayang da kieu nya kot hayang dilepas-lepas, mena dilepas deui pogo. Kunaon? Sok seutik kira oge. Kok cangkeul melongna oge. Oh cangket. Sok loba baper, itu biasa we. Bawaan kieu aing Bisa teh. teh aing ngomong teh biasa tong kieu anu aya bisa teh. Bisa. Pikeun laun. Di bawaan ketarik mah da anger, maneh bawaan tapi omongan wae. Kunaon nya mah teh? Bisa santai we. Atuh kembali kok juri-juri teuing nya kunaon maneh? Riweuh. Melong aku tadi asarek coplok kata saya. Tuh salah gimana teh hang kitu lah, rame we. Hayo kita tanya wae. Riweuh eta tadi. Kunaon nya mah teh? Nya kunaon? Kunaon? Sabar sen teh bibir. Kali ukur kayaknya yang tanyakeun teuing. Jadi ukuran kita mau meteran. Kumamun make behel, eta teh make behel geus kitu. Sugan pakai kawat itu taplok. Behel. Teuing saya kome HP gandeng tong loba. Tuh maneh nah anu ngamitiana saha teh tanya paribasa. Gandeng eta bisa hujan lokal mecerot geuning bojigong teh. Bah. Goblok aing potong ngomong naon deui geus kitu.